Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalura saja hayu urang mepeling anu jadi indung atau emak salapan sasih lamina abi dikandung ku jadi emak brol ke alam dunia dipapag ku kadeuh emak kanyaah emak ka abdi moal ka ukur luasna alam dunia moal ka ukur ku jerona laut teu aya papatah jeung patuah nu alus salain ti emak abdi teu aya kanyaah salian ti emak sim abdi doa jeung harapan satia maturan raga jeung renghap abdi ma nu nganterkeun kana kadewasaan diri sim abdi mapag harapan jasa jeung pangorbanana anjeun nu moal bisa kaganti ku saeusina bumi ridho Allah aya di dampal sampean anjeun hatur nuhun emak anu gede pisan jasa kasim abdi emak teu pernah ngerasa capek jeung bosen pikeun ngabingbing sim abdi emak abdi nyuhunkeun pihampura teu acan tiasa ngabagiakeun anjeun jeung impian anjeun emak abdi ceurik balilihan dina paninengan lamunan sok inget basa harita keur leutik anjeun nu kageulehan jeung nu kakemuhan ku tingkah laku abdi emak hampura pisan abdi emak nuhun pisan parantos ngajaga abdi ti mimiti brol ka alam dunia dugi ka gedena nuhun panyaahna nuhun pangorbananana emak nu teu aral subaha jeung tumarima emak abdi nyaah pisan ka anjeun satungtung aya napas jeung bentakna ieu mata mudah-mudahan emak aya dina lindungan anu kawasa sehat terus jeung panjang yuswana diseueurkeun rezekina amin 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 ya robbal alamin. Punten kasadayana baraya-baraya saja bilih aya kasalahan sareng kalepatan diri abdi namina ge jalmi anu seueur kahilapan nu penting mah seueur ngartos henteu jadi sampagodos baraya saja ngedah dihampura seueur kakiranganana namina oge manusia anu seueur kahilapan kasalahan jeung kalepatan hatur nuhun sadayana.